Bupati oke kami sama-sama kayu. Tadi ada salaman, tapi pas salaman yang nunggunya asik ada dodong. Yuk, kita foto-foto lagi. Ambruk. Mundur Pak, di sini ditahan di sini. Kemudian bagian tumping Kak Resana Bapak Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Raden Diki Chandra Negara, kali Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya, Bapak Asep Somari Al Ayubi, jagakeun kawis Pat Bagea Picalagara. Terus
Wakil Wali Kota Tasikmalaya kali Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya miwah rombongan sadayana di acara ngarumat hulu cai anu diamukahan ku Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Semoga para hadirin sadaya parantos sami rawuh di tempatan supados nyalikan patapatan parantos disarugikeun ku calagara. Oke, haturan sumping ka para seniman di Seniman Sunda Bangkit. Alhamdulillah dina waktos ayeuna katawis guyuh sejak ngiring ngareah-reah ngarumat hulu cai ieu.